marima yen moal aya urang di alam dunya tanpa kolot gening cek sinden mah munyung teh ulah ka gunung bisa jadi lutung mujak kudu ka munjung kudu ka inung sabab inung tunggul rahayu muja ulah ka segara bisa jadi bayawak tapi muja kudu ka bapa sabab bapa teh tangkalna darajat nganggap luhur kana darajat bapa sing luhur kawas langit nganggap berat kana darajatna indung sing berat kawas bumi nu matak pangeran geus netepkeun saha wae jama umat-umat kami anu doraka ti indung bapa hampurana si laing moal ditarima ku kuring dawuhan Allah teh moal aya pangampura ti pangeran satungtung urang can menang pangampura tinu jadi indung jeung bapa ta eta jang kaharatos Pak anu kasebat ku bapa neme gaib ai manusia teh asal tina suku kata manusia naon man di dieu aiman di teman aropa nyaeta nafsahu pakon aropa robahu wa man aropa robahu pakon jahilan nafsahu naon hartosna cing sahaja mah nu nyaho ka diri geus pasti nyaho ka Gusti di mana jama geus nyaho ka Gusti dirina bakal sumerah pasrah rumasa usik malik aya nu malikeun rumasa daya urang aya nu ngadayakeun nyaan bapak kahartos pisan nya kahartos ai usi di dieu naon usikum wa iyaya bitaqullah pakon pajal mutakin setiap manusia anu iman jeung takwa bakal aya kajayaan di dinya pan mohon ai di dieu Allah naon ai Allah teh jenengan Allah teh jenengan saha jenengan nu kagungan urang saha nyatana teh dat mutlak syahadat mutlak teh eta mah lae sakamislihi sayun moal aya hiji perkara anu bisa ngalawanan nyaruaan ka anjeunna saperkara